Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqabilu dinal islam, fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Palawargi sadayana anu ku pribados dipihormat, kalayan tengirangan rasa hormat nanda hapunten tetiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi. Judul ngaos wengi ayeuna judulna budak. Naon judulna? Budak. Ari budak teh singkatan, B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na anterkeun, K-na khitan, tos dewasa kawinkeun. Jadi budak teh jadi budak teh singkatanana B-na bereun, urang bahas hiji-hiji. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei jalmi anu kumerentang hirup di alam dunya sok tuang. Barang tuang mangga tapi aya syaratna hiji kudu halal. Lamun urang hayang boga budak soleh, lamun hayang boga budak anu solehah, hoyong gaduh murang kalih anu sabik, hartosna sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Contoh, bapana kuli macul jadi budak insinyur, tah eta teh sabik anak lebih mulia dari kedua orang. Bapana jeung inungna apal jud 30, anak apal 30 jud, tak beda jud 30 jeung 30 jud teh. Bapakna hampura supir angkot, anak jadi pilot. Hiji we yeuh amalkeun pasihan murang kali garwa keluarga tuangan halal. Sebab makanan yang halal teh berpengaruh karena mata, karena lisan, karena panangan, karena hate. Urang cobaan we. Ibu gaduh murang kalih 2 hiji taheg murang kalih teh pasihan tuangan tinu halal. Nu kadua heg murang kalih teh pasihan tina barang haram. Da boro-boro di akhirat di dunia ge kontan tunai beda kacida. Jadi lamun hayang panona sae, panangan sae, lisan sae, hate sae, tuangan kedah halal. Kitu we. Panjaman kiwari teh yeuh loba jelema anu ripuh tapi rapih. Aya jelema anu rapih tapi ripuh. Diulang. Aya jalmi anu ripuh tapi rapih, aya jalma anu rapih tapi ripuh. Katingalina kuli macul, kuli tanur, kuli bangunan, dagang, tani, berternak, tijaroh, ripuh tapi rapih. Hasil tina tani budak masantren di Manon Jaya, di Salova, di Haur Kuning, di Manon Jaya, di Cipasung, di Latansat, di Umul Quro, ripuh buburuh, menang dagang, menang tani, home industry, nyen katuangan, bangsa sajaroning, noglewo, raginang, kutumayang, kueh ali jeung makroni, ripuh. Tak eta budak nate masantren, tapi hasilna teh jadi rapi. Bapak tukang tani budak jadi kiai apal imriti apal kailani. Bapak tukang tani budak balik di pesantren boga madrasah diniyah takmiliyah awaliyah boga majelis taklim jantan khatib jantan ustad. Ta eta naon sababna
tina ripuh jadi rapi halal. Teu saeutik ayeuna jalma-jalma anu rarapi di luhur make dasi minyak wangi pertalit dioplos kana pertamak pan bedegong teh jelema anu kitu teh ngaruksak kana motor urang katingali rapih tapi tingali rip dan tidak bisa menikmati hidup hasil korupsi dan lain rizki lain walagri bencana musibah. Lamun bapak ibu boga milik boga rizki rek leutik rek gede tapi ngadeukeutkeun diri ka Allah eta rizki. Boga duit miliaran triliunan tapi teu ngadeukeutkeun diri ka Allah istidraj panyungkun ngaranna. Matak hayu budak teh bena bereun bere budak teh nu halal. Wa tijaratan lang tabur tijaroh anu barokah kitu. Rek ka sawah teh wudu heula meh pepelakan berkah. Osok meme ka sawah wudu rek ka sawah teh lain wudu rek ka sawah teh tak sawah lega ge beak we ku keong keong beurit geuningan meme ka sawah teh duha heula walau rakaataini sanajan 2 rakaat. Allahumma in kana rizqi fis samai ya Allah pami rezeki ti langit lungsurkeun dilungsurkeun rizki ku Allah naon hujan anu berkah anu maslahat anu manfaat anu menyuburkan pepelakan teu janten musibah nu dimaksud rizki teh lain saukur eta naon rizki nu salajengna Allahumma in kana rizqi fis samai ya Allah pami rizki ti langit lungsurkeun dilungsurkeun kapinteran ka budakna budak lulus akabri budak lulus akpol jalul prestasi alhamdulillah sing halal keun bae leungeun urang kotor nu penting rezekina bersih daripada leungeunna bersih tapi rezekina kotor. Salaki ece gawe di desa jalan kaki keun bae nu penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Gitu hayang budak soleh mah halal. Ece pareuman abdi mah tara biasa gitu-gitu. Ibu matikan saya nggak biasa di gitu-gitu lah. Ngaji mah ngaji lah pan penting ayeuna teh keur ngeusian hate lain rek ngomeh HP. Jadi jelema ayeuna teh loba nu salah waktuna ngaji kalaka selfie. Waktuna ngaji kalaka nyeun status. Coke sing ikhlas sing lillah karena Allah. Tidak semua ilmu harus dipiralkan, anu penting mah diamalkeun eta. Jadi sing halal ye mun tani we sing jongjon ajengan cenah ada tani kuring dagang kuring teh teu ngabeungharkeun keun bae teu ngabeungharkeun ge paling tidak meminta sama orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Teu beunghar oge teu ngadoreksakeun teu ngariweukeun ka batur jeung ka dulur. Eta nu hade mah. Ulah sok kabita ku barang anu can puguh. Nu beunghar teh abah can tangtu senang. Anu balangsa ke can tangtu susah. Naon contona nu beunghar can tangtu senang? Mobil ayeuna Pajero, Fortuner, Velfire, Mercy, BMW ari sukuna digusur. Ning urang mah naik ojek geuningan nyepeng panan geuningan kahareup ka tukang datara biasa naik motor. Ayeuna batur sawahna hektaran rek ngadaang sanguna ulah da boga panyakit gula di gram. Heupan sawahna mah lega, ngadaang sanguna 3 senok da boga panyakit diabetes. Anu macul teu boga sawah pan 3 boboko tah. Allah mah maha adil, hektar sawahna ulah ngadaharna. Amang mah tong boga sawah tapi 3 boboko ku tiluan nya leres teu. Da bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tapi bahagia tuh adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak kelain hati happy. Sanajan dahar jeung teri cai teh kudu kamari bari basi tapi lain tina korupsi eta dua lagri. Sanajan ayeuna tiung joya mu kena gelombang cinta HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Innova duit loba sawah lega anger batin kasiksa sare teu tibra nya gena kasur busa daang teu mirasa nya ge jeung lauk nila
bari cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA riweuh nu kitu mah sing halal hayang boga budak teh hal ieu mah hayang boga budak soleh hayang boga budak solehah diparabahan tina Bang Emok atuh da moal bener tina Bang Emok mah areror moal bener ya boro-boro maraban budak kamari aya nu ngawarung nginjem ti Bang Emok da liat kurupukna teh da teu saeutik ajengan kiai anu ancur rumah tangga gara-gara Bang Emok demi Allah manya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi teu direkayasa nyata loba nu ancur rumah tangga ya gara-gara Bang Emok mata ke syukuri nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah dina Islam mah lain masalah jumlah anu penting mah berkah rek naon gede ge ari jadi musibah mah saeutik tapi barokah maslahat manfaat ta eta nu hade mah mata kulah jol-jol atoh dibere duit ku salaki teh tanya heula bisi meunang tina slot ngadepo euy ngadepo ana slot teh nu gelo ditanya di pentan nomor ceuk nu gelo teh pugu aing ge korban slot tek naon gede oge da haram bener teu matak abdi marasep ka tukang macul kuli bangunan ojek pangkalan ojek online dagang pedagang yang jujur teh akan masuk surga bersama Rasul tidak mengurangan timbangan tidak mempergunakan sumpah palsu tidak boleh menimbun barang di atas penderitaan orang lain tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang ulah ngagunakeun sumpah pal teu meunang ngurangan timbang dugikeun hadisna jelas pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul maknya teu kabita sing halal nu halal barang tuang teh halal ece lamun dibere resiko dapur teh tanyakeun heula bisi ti mana kitu rek naon beungharnya bari ngarentenkeun dengekeun tah aya bejana beunghar sok ngarenten-rentenkeun duit keuna me kadengian aya da aya transaksi ribawi apapun namanya haram nu nginyeumkeun haram anu nginyeumna haram sarua duana nage dosa nu nginyeumkeun hampura ulah dipake nyeri ieu mah ilmu kudu jadi ilmu ulah nafsu nu halal contoh ieu mah hampura we da ngaji teh di lemur kapungkur mah peresmian masjid masjid teh ada masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, masjid ramah lingkungan, masjid ramah anak, eta mah bab masjid imaroh idaroh riayah. Aya nama nyunatan, pan budak nu disunatan ge lain aki-aki. Matak budak bekna bereun nu hal. Contoh, ieu mah contoh, da ngaji teh kieu ajengan ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim pendakwah penceramah mubalighah lamun ngaji kudu ningali situasi audien mustami jamaah pan ieu mah di lemur kudu nyesuaikeun diri ulah kieu aya ajengan unggal ngaji hayu enrangkeun zakat aqimus shalah wa atuz zakah aqimu fil amar fil madinah aqoma atu fil amar fil madinah ata salat wajib zakat wajib bagi yang nisab dan haul sumuhun zakat teh wajib keur saha muzaki lamun rangkeun zakat dinu beunghar ieu mah hayu we ngaji teh rangkeun zakat ari nu ngadengekeun meunang BLT atuh da moal aya nu ngajakat teh boro-boro keur batur manehna ge can cair ieu kudu nyesuaikeun ari ngaji teh hayu we rangkeun zakat puguan nu ngadengekeun ge ngadaguan bansos cek sakapeung masuk nyeri hate motokopi we kakak jeung KTP ari meunang henteu an aya we motokopi kakak jeung KTP ye nu halal di imah di salaki teh di lemur batur imah make parabola ieu mah paraseuna ngelun weh
guntang gantung binih jagong, guntang gantung gaji eme. Pasok dituna deket paraseudeum meh teu lee. Budak rek sarakola dipanggorengkeun sangu ku inungna make gaji eme. Matak montok teh Kang Haji ieu teh akibat gaji eme ieu teh. Namleg ka ayeuna-keun. Pan kitu, tah salakina teh di lemur pamajikanana. Anak aya nu masantren bari sakola boarding school ceuk bahasa ayeuna. Imah nu beunghar mah minimalis, manehna mah bilik hinis. Imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gablek. Pantona nu beunghar tutupkeun gablek. Nu teu boga mah malarang. Teu cara nu beunghar euy gablek. Bukakeun dapurna korek. Aya nu beunghar koret. Besan ece teh. Da si koret mah dititah jakat ge rek di jakatan moal pare nu etan moal rek didaang jeung jaramina. Oh daang kabeh jeung leutakna kan. Cek salakina teh mama aya naon? Laki rabi larabag japahit peuheur rumah tangga teh geus lila. Hampura ieu urang rek mayunan Ramadan. Bilih aya catur nu teu kaukur rek kabasa anu pasalia laku lampah anu teu mernah dugikeun ka mamah raheut mana. Ulah kirang-kirang ageng ngahapunten neda jembar pangampura wening galih anu dipamrih tungkul tempat kaluluputan. Tangah tempat kalelepetan. Leres wae moal mungkin bapa teh lain malaikat, salah wae bapa lain setan. Bapa mah jelema aya bener aya salah. Hampuranya mama ceuk pamajikan teh boro-boro dipenta teu dipenta ge kawajiban kuring malah anu kudu mentah hampura ka salaki. Hampura bapana bilih mata salah memandang, telinga salah mendengar, lisan salah berucap. Aya naon heuh hampura. Bapa rek ka sawah, ini salaki teh ka sawah make kaos ngeunaan pamere ti material. Aya merekan 3 roda. Bari mawa teh kokoneng paranting nginum di sawah. Kanji eta pareuman apa saya eta abdi teh yang diliput-liput pareuman abdi mah teu biasa di kitu direkam-rekam teh abdi mah lain eta. Itu masuk gak direkam itu? Entong abdi mah tos teu biasa direkam kitu teh. Teu pareuman Bu, ini ngobrol, mah bapak rek ka sawahnya. Pak, urang teh boga budak amanah anu kudu dipertanggungjawabkeun, lain saukur eusi peujit bungkus kulit, etika budi pekerti jeung akhlak anu mulia. Budak teh bekna bereeun, bere budak teh kadaharan anu halal. Matak salaki ka sawah ge neangan maisah nu halal. Syukur boga salaki aya tanggung jawabna. Ulah mah salaki tatangga pamajikan titah gawe di pabrik manehna ngadu hayam. Teu ngadu hayam ngadu manuk. Teu ngadu manuk pagaweanna teh nguseup beda gablek salaki teh da. Tong sareuri da aya beda pan. Apal begitu sasalaman leungeunna hideung. Dipenta duit teh teu gablek ayeuna kopeah cepe jang eupan. Ari eupan make inoy, make krohto, make tongkol, make esen nog kokonengna ari pamajikan daang jeung dorok-dok. Aya nu kitu. Aya da jelemana teh hanapeun tenda pokokna. Ini teh salakina kudu kitu. Kudu bungah boga salaki tukang tani, tukang dagang, tukang damel teh pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Lain peda kuring lalaki sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Geus di sawah teh lain bohong capek, awak teh nyareri satulang sendi, hujan laleur tapi ngarit sok. Bener teu? Anu boga domba mah balik di sawah teh ngarit.
Cek salakina duh mun aya majukutna lajada rek mesen da ieu teh. Ari eueuh ini teh kalamping tak sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mah minggu pre manehna mah anger we macul. Mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam sok halal Kang Haji tak halal soleh barudak teh. Ieu mah lain bohong demi Allah. Maknya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi. Seueur contoh eta bapana tani budak jadi kiai, bapana dagang, anak jadi bidan, anak jadi perwira, anak jadi guru. Da kandungan rizkina atuh halal. Tingali koruptor nu ayeuna ngahakanan duit rakyat tiliurinan, can duit timah, can duit pertalit, can BLBI, ada mangana da teu walagri. Kana narkoba anakna teh, geng motor, kenakalan remaja, ada sumber rizkina atuh haram, bener teu? Eta ke ieu lah lain hartina kudu beunghar abah nu penting berkah beunghar gerek naon jadi musibah manya ini salakina teh mah mana teko eta ieu menang haneut keneh teko apal teh rek ka sawah pan sok mawah teko koneng hapan di urang mah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareupeulan balik ti Mekah teh datang mawa hayam mawa bakakak dibere teko teh gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa nog dibere kopeah lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, tos wudu, tos syukur meh berkah. Salaki ka sawah, istri nu salehah mangamparkeun sajadah. Ulah saarah. Lamun salaki bekerja, istri nu salehah mah berdoa. Mun salaki dagang, pemajikan duha. Mun salaki usaha, pemajikan usoli. Bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi eta genahna rumah tangga mah. Mun salaki ka sawah ngarariung di Bang Emok aku berjanji. Nu hiji ngala, nu hiji ngaruksak. Rumah tangga kitu mah rungkad atuh ece. Salaki eueuh arudunan nyeun seblak. Bari ngomongkeun tatangga leuheung sebelah kungkul ieu geus ngagosip ece geus kaonangan acan ibi geus kaonangan acan urang mah karek balik sia ngabejaan dagingna liat tak eta dosa sia ngomongkeun nu hajat ari daging hayang hipu ari mere 5.000 matak lamun naik hajat merekane selamat datang uli jeung sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu. Aya daging hipu jeruk mandarin saur raja sere panganten geulis hanyakal abah kawinna ka aki-aki daging hipu panganten liat aya teh jelema sakali deui ibu lamun salaki dagang duha salaki bekerja berdoa salaki ka sawah amparkeun sajadah salaki usaha urang usoli eta istri salehah mah da aya ilmu awewe mah jangan umroh ke kudu aya mahram awewe mah nek pergi haji kudu aya pendamping awewe mah ya keluar imah sanajan nek kanyang ka inung ka bapak ka mitoha ka lanceuk ka adik ka dulur kudu bebeja ka salaki rek kanyang ka dulur rek kanyang ka jadi kolot kedah wawartos ka caroge istri mah kitu ilmuna kaluar ti bumi teh kedah widi kaca baik baca dina kitab pikih sunnah kifayatul akhyar awewe marek puasa sunat ke kedah wawartos kacaroge ibu-ibu ulah ku nafsu ku ilmu puasa sunat izin su keluar rumah izin su tah komodi unyak anyuk setedengekeun bebeja daster 2000 sapoe teu bebeja aya nu 2000 sapoe aya sok jam 11 ngaliwatan teh ka dieu tah. Bebeja heula ka salaki.
Lamun salaki teu aya keluar kota jaga marwah keluarga. Haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah. Gagabah tingku ilmu. Teu meunang awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bilih janten kitu. Cicing di imah paaksiru doa seueurkeun ngadoa. Duha, baca Quran, shalawat, urus budak, urus imah, eta nu alus awewe mah. Ya masalaki ka kota momotoran, OTW. Lain seuri cicing salaki teh. Motoran make kacamata hideung sebel aing ningalina ge. Balik teh coplo kacamatana teh. Na kacamata murah. Bangun ayah di dia nu kitunya salaki eueuh nu momotoran wae nu hade mah duha make mukena tah ye lalaki arina sorupkeun harta teh di jalan anu dipikarido sabab harta mah ditanyana ge 2 kali ti mana meunangna ka mana ngabalanjakeunana lalaki teh lamun boga mulik boga rezeki tina tani tina dagang pangmelikeun pamajikan teh mukena dipake ibadah salat fardu salat sunnah teh rupa-rupi aya salat sunnah rawatibnya eta salat sunnah anu menyertai salat wajib qobliyah ba'diyah aya salat sunnah muakkad duha witir jeung tahajud aya salat sunnah nawafil pangmelikeun pamajikan teh mukena jadi ganyarana ngocor ka salakina imah boga duit meulian manuk manuk dibeli kena belel manuk dimanian pamajikan gering mah teu dilap-lap acan manuk mah parabna ge apel ari pamajikan jeung dorok-dok sora manuk alus sora pamajikan ngagerek pamelikeun mu kena komorek puasa nu anyar model ayeuna bordel komputer titasi hubul waton minal iman cinta ka nagara teh sebagian daripada iman beli produk-produk dalam negeri 1.200.000 anu make bordel komputer aya di pasar baru di Bandung mun teu di Cirebon kitu ieu mah mukena teh sakali we basa mas kawin can pernah mamelikeun deui da ce tah berangkat urang mah duha di imah teh biasa we di lemur wudu geuningan pancuran baheula mah ingat teh keur leutik curcor cai harerang di papaes malah mandarwo kembang warna-warni mata keresep nu ningali batak betah nu nyicingan hareupeun imah baheula maki beling jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era baheula mah hareupeun imah teh kibeling jeung daun wera pancuran dirojok kayak gini nganda nyocokan purudul keuyeub apu nyikat gigi nu beunghar maku odol manehna maku kenteng atak soronoy kanang hayam teh beak dipake nyikat gigi cicing pan ngaji di lamur atuh kudu kieu ari ngaji nyesuaikeun geunaheun ulah ieu ngaji di lemur make bahasa Indonesia kamu dicari-cari ke sana kemari ari gokareupeun pan bingung teh sudah cenah jangan diliuk berangkat duha bismillahirrahmanirrahim usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar ajengan naha kengeng salat duha 2 rakaat kengeng 4 rakaat kengeng 6 rakaat kengeng dina ibadah lain jumlah tapi istiqomah kunaon Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain naon hartosna Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain hartosna sing istiqomah dina ibadah mah istiqomah ieu mah salat duha 8 rakaat tapi satauneun ngomongna teh meh jongjon ya Allah ka abdina
Manya ya salat duha satahunan istiqomah salaki keur di sawah pemajikan madi imah duha we. Beres salat ngadoa Allahumma in kana rizki pisama ya Allah upami rezeki ti langit lungsurkeun fangsilhu wa in kana fil ardi kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan salaki keur macul teh belut kala luar pan dalam bumi keluarkan nu sok duha nu tara duha mah orai padan